Sarudet kieu hirup teh yang gawe tapi dah kudu make duit ya lieur kana babatok nage aing lieur aduh pusing. Woi, keur naon maneh? Ngomong sorangan, kos jelema gelo. Rudet yang gawe tapi kudu make duit ningan. Ye, zaman ayeuna mah emang kitu. Lamun teu ku duit, kudu boga kenalan orang dalam. Karak bisa gawe. Nyeta tuh ripu yana. Maneh mah. Geus maneh mah tong gawe, ieu tungguan lembur. Memang jeung kudu ditungguan mah aya nu ngagotong atuh. Maneh mah kumaha lamun aya orang asing asup ka dieu, terus lembur ieu dikuasai ku orang asing. Arek kumaha maneh sok? Daek kitu. Nyambung atuh. Matakna atuh. Geus tungguan lembur ieu teh pikeut ka kolot suga nungguan. Meuni kitu ka urang teh. Geus we ayeuna mah ieu ku AA digawe dibere pagawean. Gawe naon? Pangmulikeun kopi. Ngomong we nitah atuh Ti isuk can ngopi bae, lieur sirah. Mah kita atuh. Buru tong lila-lila, lieur ieu sirah. Apaan? Ngopi ayeuna mah lah. Woi, kunaon maneh kos nu keur bete geuningan? Puguh bete. Lieur ngalumuk wae di lembur ieu. Dititah meuli kopi di sia Ipan. Ayeuna mah kieu urang gawean we kopina. Urang aya obat yang mencret. Bener setuju. Nyumput. Ayo di dieu. Ya. Manjur mah. Manjur pasti. Bisa jadi bukti bahaya. Kopi jahat nangan kena mencret. Sakeun Ipan gawean wae tuh. Ya, bikin nama. Gaguan ya. Heng. Nah kopi teh. Wah, mantap. Thank you. Siap. Di mana ya Molina? Itu di warung atuh. Pantai di material. Wah, jauh. Enak nih kopi. Rasa mantap. Ini. Lebih ya. Dia yang modal itu. Dia yang modal. Aduh, aing mah doa. Wah, berhasil tuh. Berhasil atuh. Ari mana? Pan aku tegas di obatan. Aduh, anjing. Kebalik. Aing. FEC lah, takuan. Wes di mana dia? Aduh. Aduh. Aing modal dina calana.